Mata geni nang mata geni nang sagalana mun berbanget mata geni nang punya anak dinengku goreng patut lah rasaku saya anak sok mawang karep sorangan pisan pamintana duh bibindi anu ayeuna mata geni nang eta mata geni nang sagalana mun keur seuri mata geni nang kunya anak mun keur baut dinengku goreng patutna soloyong resepku goreng adat mun gajian loba pisan pamentana duh bebendi anu ayeuna eta mata geni nang mata geni nang sagalana mun keur seuri mata geni nang kunya gerbang inengku goreng patutna siap seloyong sabulan
campur kuring di lingkung gunung-gunung, di langit gempur layung sang kuryang tergandrung. Mangsa bulan purnama harita urang balaga, mangsa urang purnama harita nanti cerita. Soloyo alaraya yo Tarik Soloyo Gereng sengkeun alaraya itu alaraya yo mau ngarit tuh ya Pak, mau ngarit. Abdi cari ngantosan panutan supi, mun teu suka pekuat satara bahasa, mun ami cinta sok naon tawi sojana, sanes dunya barana mun hoyong laksana. Ari orai walang ngaleor kaci mandiri, ngada melang panutan kadiri abdi. Ari orai walang ngaleor kaci mandiri, ngada melang panutan kadiri abdi. Aya kene ari orai walang ngaleor kaci mandiri, ngada melang panutan kadiri abdi. Ari orai walang ngaleor kaci mandiri, ngada melang panutan kadiri abdi. Soloyo Soloyo aya kene yo. Ya, dua Ultraman masih lagu hit. Ratu-ratu sabar ulang jalan rumput. Anjeun lalaki kuring lalaki Araya aya kadami kahaya turamati kasina, iraha bakal laksana nikmati kembang kadrangasna duh dirimi cinta. aya kase Pasti sarua lo caca boga cinta kami kahayang turmeti adina aya Soloyo ira aya yo aya raja gawe rek peti kembang Makan dulu, pada makan dulu ya. Jangan makan dulu. nu jadi cengceng Alhamdulillah. aya Diri nadangan kasiksa dari ngepikir ayo ora bicara nu asa doala kaya Anjir tuh jadi rebutan antara dua lelaki, nu sami-sami mencinta ke diri salira. Rasana diri mesti daya akan dicinta anjeunna. Harapan Aya yo. harapan nu ayeuna ngan tinggalmunna. Tarik deui. Diri nadangan kasiksa dari ngepikir ayo ora bicara nu asa doala kaya Anjeun nu jadi rebutan antara dua Ultraman, nu sami-sami mencinta ka diri salira.
Kiri nadangan Siksa Ringkit Nama ayu Horeng Micin Tanu Asa Dewalang Hayang Anjen Nu jadi rebutan antara dua Ultramin sami sambil mencinta diri salira. Rasana diri tos sedaya akan dicinta anjeunna. Harapan ngan ukur harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunna. Alah Gusti Agung deui teh deui.